Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para sepuh miwah sadaya sadayana ahli pangaosan rahimakumullah. Puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ku hidayah tur inayah ti Allah, urang sadayana tiasa kumpul riung mumpulung hempak tepang wajah dina raraga tolab ilmu. Mudah-mudahan tinekanan luyu sareng pamaksadan urang sadayana nyaeta ngaronjatkeun ajen martabat urang sadayana di payunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan luyu sareng pidawuh Rasul ku tolab ilmu, mudah-mudahan orang digampilkeun ku Allah jalan ka surga. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh miwah sadaya sadayana, antara diri jeung gawe sakapeung ieu teh beda jeung pemikiran. Maksudna kieu, antara diri jeung gawe teh beda jeung pamikiran, maksudna sakapeung mah mun dipikir-pikir mah enteng, tapi teu bisa kapigawe. Sakapeung dipikir-pikir ku urang eta teh berat, tapi gampil dipigawe. Hal eta ageung pangaruhna ku ayana hate. Sabab laksanana hiji pagawean lain ku enteng atawa banggana eta pagawean, tapi kuluyuna hate urang. Sanajan berat mun hate urang luyu karasa jadi enteng. Sawangsulna sanajan enteng lamun teu luyu jeung hate jadi berat. Contoh gampil ngaos enteng. Enteng ngaos teh. Sok bade ku teori naon enteng ngaos teh. Sumping gitu teras calik bari nyarane gitu dah. Gitu ameh raos nyarane mangga teu diwagel entong jadi Robin entong wios nyarane sing nyaman gitu nya. Sing nyaman. Nah, teras aya leuteun tuh raos teh. Pahalana ageung, tapi naha seueur keneh anu teu wasa nu teu kersa kana ngaos. Ieu teh hate can merean gitu. Para sepuh miwah sadayana sakapeung berat hiji pagawean teh kitu nya. Contoh nu berat naon nya? Bade main bal mangga capek main bal teh. Gitu ngahegak ngudag-ngudag bal. Geus deukeut tajong. Padahal geus deukeut mah kuduna kantongan gitu. Nah, tapi hate loyog mah der we gitu. Jadi gumantung kana hate. Tah para sepuh miwah sareng sadayana eta sebagai preambul atau bubukana pointen. Simkuring dina ieu waktos bade nyobi-nyobi ngadugikeun kitu nya salah sawios gitu. Resep ti Dr. Abdullah bin Aid Al-Qarni. Punten dibalik Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni gitu nya. Anjeunna hiji ulama nu kasohor seueur karyana buku-buku. Anjeunna maparinan hiji trik atawa resep atawa kiat pikeun ngamumule hate gitu. Jadi hate teh kudu dimumule hate urang teh. Sangkan hate urang jadi hate anu ridho diatur ku Gusti gitu. Jadi kedah dimumule.
Para sepuh miwah sarjana anjeunna maparin gitu 7 hal gitu anu ku urang sadayana kedah diusahakeun dina raraga ngamumule hate. Jadi hate urang teh meh jadi hate anu salamet. Jadi kolbun salim gitu tah hate nu salamet. Luyu sareng lagu tah lagu Ustad Nur kolbun salim. Hate nu salamet teh gitu hate anu sae teh ieu diusahakeun dina 7 tahapan. Nu kahiji, tahapan nu kahiji saur Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni nu kahiji nyaeta urang sadayana satekah polah gitunya kudu ngalempengkeun tauhid urang. Jadi tauhid nu kahiji mah. Jadi cing bener keyakinan gitu. Ieu kagambar dina surah Ali Imran ayat 173. Dina potongan eta ayat henteu ti awal 173 tarada tengah sakedik kieu unggal nauzubillahi minasyaitonirrajim inna nasa qad jama'u lakum fahsauhum gitu. Ieu teh nyaritakeun ucapan jalma-jalma musuh Islam gitu nya. Kieu ucapan jalma-jalma musuh Islam teh inna nasa saestuna manusa-manusa teh qad jama'u geus bersepakat, geus ngariung, geus ngumpul, geus berkoalisi cek bahasa politik nama, geus ngahiji jama'u teh. Geus ngahiji. Keur naon? Lakum. Ngahijina teh lakum keur nyerang anjeun, aranjeun gitu ka umat Islam. Jadi saestuna manusa-manusa musuh Islam teh cek maranehna geus berkoalisi, geus ngahiji gitu. Keur naon tujuanana? Lakum keur nyerang aranjeun umat Islam gitu. Namawi aya anjuran seolah-olah nyingsieunan. Manehan teh ngucapkeun pasauhum aranjeun kudu sieun ku maranehanana. Seueur maranehanana nya aranjeun kudu sieun ku maranehanana. Maranehanana saha? Nyaeta eta pasukan anu geus bersekutu, pasukan anu geus ngahiji nu rek nyerang anjeun umat Islam gitu. Lamun ku urang dilelekan upami teh mah kajadian di nagara urang atawa di lemur urang atawa dina kondisi urang ayeuna. Jalma-jalma geus ngahiji gitu rek nyerang urang anu saeutik. Da wajar urang mun sieun. Wajar gitu. Keur mah kitu nya urang sadayana teh ngan saeutik baturea rek nyerang geus berkoalisi wajar sieun wajar secara ilaharna mah. Ditamah-tamah manehna teh ngucapkeun pasauhum aranjeun teh kudu sieun ku maranehanana dising-sieunan ngahaja. Tah para sepuh miwah sadayana jalma anu tauhidna leres mah ternyata teu sieun gitu. Jadi jalma anu tauhidna tos kuat mah jalma anu leres-leres kaimananana dina hatena tos nancep keimanan teu sieun dising-sieunan kitu teh fazadahum imanan malah kalah ka nambah keimanan teu sieun teu mikir heueuh nya mending pindah gitu tante gitu fazadahum imanan manehna teh kalah ka nambah keimananna teh waqalu jeung maranehanana nyarita hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan teh ti jalma-jalma nu iman teh. Hasbunallah cukup Allah keur abdi sadaya mah. Wa ni'mal wakil Allah teh
wakil anu bener-bener pangsaena, nu bener-bener bisa nulungan. Tah jadi nu kahiji naonnya ieu teh kecap hasbunallah wa ni'mal wakil teh hasbunallah cukup nu mere pitulung teh Allah. Ieu teh kudu jadi pedoman di diri umat Islam supaya hate teh henteu gampil robah gitu. Supaya hate teh henteu gampil mengkol. Hartosna umat Islam kedahna dina kondisi keur nanjeur mah komo keur seueur umat Islam teh komo dalah nalika umat Islam keur saeutik bari dirongrong ku musuh Islam anu kacida gencarna gitu ngintimidasi ka umat Islam nyingsieunan tah umat Islam mah disingsieunan kitu teh sanes gimir kedahna teh pajadahum imanan kalah ka nambah keimanan bahkan kadituna manehnana ngucapkeun cukup Allah gitu keur manehna para sepuh miwah sadayana terapkeun dina karakter urang kade ibu-ibu gitu nya bapak-bapak da ayeuna mah usum selfie usum dipoto ayeuna mah di mamana dipoto malah dina sosmed mah aya salakina keuripu rantang kabel-kabel manehna kalah ka selfiean di ka sosmedkeun matak di komentarna teh awon kieu diterapkeun eta teh cukup pitulung keur urang mah Allah mun dipoto ibu-ibu mah sok kieu wae nya kieu nya naon hartosna ibu ieu teh boleh aku jadi orang kedua atawa kengeng abdi di dua dua apaan leres ibu gitu maksudna mun bapak-bapak dipoto bari kieu aku ingin dua wah gitu tujuanna teh tah entong kitu ayeuna mah mun dipoto teh curug ka luhur dalam hati hasbunallah cukup Allah penolong urang nya bakal langkung sae sok tingali orang-orang yang bertauhid kieu rata-rata Habib Nurmagona medopnya dina UFC kieu wae muridna Islam Makassep kieu deh sanes kieu kieu ke mun dipoto teh ibu-ibu robihnya entong kieu nya bilih lepat nu nafsirkeun cik salakina teh na foto lah si ibu teh geuning geus ridoeun di dua osok ibu-ibu kieu dipoto bapak-bapak bade kieu deui aku ingin dua tah janten nu kahiji nya supaya hate urang terpelihara urang teh kedah kuat dina katauhidan hartina urang kedah ngusahakeun ku rupa-rupa cara sangkan urang teh tauhid teh leres-leres ka Allah hal-hal anu bisa ngarongrong kana goyangna katauhidan hindarkeun komo bapak-bapak ibu-ibu mah kade eta murang kali nu seueur nongton televisi atau nongton nanaon da tongtonan teh aya anu ngadukung kana katauhidan aya anu ngaruksak katauhidan entong diabur sadayana diantep we keun bae nu penting mah budak anteng tah entong kitu tah para sepuh miwah sadayana anu kahiji kitu keur ngamumule hate teh tah mumule katauhidan hiji tah apalnya keur ngamumule hate teh mumule katauhidan dina sejarah sahanya hilap deui sim kuring nu bade dihukum gantung di Arab kusabab digantung teh ku pamarentah nu dolim
gitu difilmkeun rek digantung teh senyum gitu bari ngacung cukup Allah gitu. Padahal berat katanya dalam menut bertauhid mah sigana rek digantung teh tuh urut teh nyorocot sigana gitu. Kaye kahiji ka tauhid. Matak teu aneh gitu. Anu kayakinan anak kuat mah gitu. Mayunan nu ceuk umumna mah pikasieun bakal hatena teh kuat teger gitu. Sabab katauhidanan sae, kaimananana sae. Di mana batur beda ge cukup Allah gitu. Jeung keyakinan urang lamun urang ngaharepkeun pitulung ti manusa mah hese. Sok pitulung ti saha? Ti bapak urang moal bisa nulungan. Nyaah bapak urang teh indung urang ka urang. Sakapeung tapi teu bisa nulungan naon-naon. Komo ngandelkeun pitulung ti nu didukung ku urang. Dina politik didukung ku urang teh bebeakan nepikeun ka Garut Parasea. Ari geus jadi cing bisa diandalkeun ku urang. Nu mawi dukung mendukung mah kedah, tapi secara proporsional. Ulah hapot-hapotan bebeakan ngadukung, cukup urang mah pitulung ka Allah. Nu didukung ku urang teh anu kira-kira aya pakaitna jeung Allah gitu. Dina hartos ieu nu didukung teh minimal gitu ku urang teh katoong, ieu teh bakal nambah gitu nya, nambah dukungan kana Islam, dukung ku urang. Dina naon? Milih RT misalkan gitu nya. Nu luhureun ti RT sami gitu. Tah para sepuh miwah sarsaena eta nu kahiji. Nah, nu kadua tong ka nu kadua nya. Lia hadis anu peryogi kusum kuring didugikeun. Ieu aya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah kantos nyaurkeun kieu. Ainani dua panon. La tamassahuma nar anu moal keuna ku seuneu naraka kahiji ainun bakat min khosyatillah. Panon nu nangis min khosyatillah disababkeun sieun ku Allah. Tadi kan aya pahsauhum diperdih supaya sieun teh ka jelema. Justru nu hade mah jalma teh anu dugikeun ka nangis socana teh sieun ku Allah. Para sepuh miwah saresna eta. Jadi kahiji eta. Wa ainun jeung soca. Soca nu kumaha? Anu bakat punten batat jeung panon anu curingha. Anu beunta. Anu tahrosu fisabilillah anu manehanana teh jaga di jalan Allah gitu. Jadi dua panon saur Rasul teh anu ieu teh moal keuna ku seuneu naraka. Ari pipina keuna ku seuneu naraka. Pan sebutkeun dua panon. Mungkin teu panonna teu keuna pipina keuna, ieu teh disebat sabagian maksudna mah sadayana gitu. Jadi dua panon anu moal keuna ku seuneu naraka teh nyaeta anu ceurik sieun ku Allah jeung jalma anu panonna teh nyaring dina raraga nanjeurkeun atau dina ngajaga fisabilillah gitu. Para sepuh miwah saksena jadi eta nu kahiji nya. Jadi urang sadayana urang sami-sami nguatkeun diri
ngamumule keyakinan urang, ngamumule katauhidan urang. Oge katurunan urang, da urang mah salawasna lain ngajaga diri urang wungkul. Ngusahakeun jeung kulawarga oge turunan urang. Mangga berproses terus gitu. Urang jeung kulawarga urang terus dijaga. Dalam ningali kana perkembangan teknologi ayeuna, ieu teh mayunan kahirupan nu bakal kasorang ku anak urang teh, ieu teh berat pisan. Dan geus susah mantauna atuh sok. Ayeuna mah geus umum. Budak teh boga HP sorangan, bisa muka sorangan, kuota boga, bisa muka teh naon we. Anteng we di kamar gitu. Urang teu apal naon nu dibukana, beuki susah urang teh. Hayang ngajaga katauhidan budak urang. Para sepuh miwah saksirna eta nu kahiji mun teh nya. Da 7 tadi teh seueur keneh genep deui. Urang lajengkeun ayeuna kana nu kadua. Kahiji mah mumule katauhidan kitu nya. Nu kadua saur Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni, nu kadua teh nyaeta urang sadayana kedah seueur zikir gitu. Dina Al-Qur'an diguniakeun dina Ar-Ra'du ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala ingetkeun paranjeun gitu. Sing inget bidzikrillah ku zikir ka Allah tatmainul qulub. Hate jadi tumaninah, tatmainu teh tumaninah. Ya tumaninah teh bahasa Arab teh. Bahasa Sundana mah meureun tentrem ayem gitu. Naon deui nya nu sami jeung tumaninah. Tah para sepuh miwah saksirna jadi hate nu kadua teh kedah zikir, seueur zikir. Kedah 4.000 teu kedah da Rasul teu nyontokeun kitu. Seueur zikir hartosna dina nu dicontokeun ku Rasul maka anggo ta zikir teh bismillah. Urang teh cing sering bismillah gitu. Dina naon? Dina pagawean naon we rupa-rupa bismillah. Bari hate teh ngait kana harti bismillah teh. Naon hartos bismillah teh? Apal urang sadayana ge. Bismillah teh kalawan nyebat jenengan Allah anu maha welas anu maha asih. Aya kitu jalma ngucapkeun bismillah hatena teu ngait aya. Simkuring kantos ngabandungan. Bari dilagukeun bismillahirrahmanirrahim. Terus kadituna teh jadi kana upacara adat. Nah make bismillah. Jadi kan kadituna teh anu ku Islam mah dicegah, dilarang. Make bismillah. Kadituna teh make jeung naon? Hah? Aya bismillah kadituna jadi jampe. Tah eta bismillah nu teu bermakna. Buah-buah eta mah meureun kudu nyieunna teh heula teh kamuflase eta teh. Naon kamuflase teh? Mun dina sato mah kamuflase teh seperti lonok gitu. Lonok naik kana tangkal cicing dina daun, daun warna hejo, lonok rupana hejo gitu. Meh siga daun gitu. Lonok turun kana taneuh, taneuh mah coklat semu hideung, kulit lonok robah jadi coklat semu hideung. Lonok nerekel kana popoean aya baju Persib keur di poe, nerekel kana baju Persib. Lonok rupana jadi
teu bisaeun teu jadi biru. Da warna-warna alami wungkul gitu. Kieu intina mah. Kamuflase teh meh siga kitu nya, nurutan, meh teu katingali beda gitu. Ari sato mah teh meh teu gampil diserang ku musuh. Bisa jadi tah anu nyeunjang jawokan atawa jampe make bismillah heula meh siga islami kitu, meh siga islami gitu. Nu dangdutan geura make jeung assalamualaikum heula, nah make jeung assalamualaikum. Naon artina assalamualaikum teh nyambung teu gitu. Deuk mere kasalametan jeung barokah, kadua ka Allah. Ari nu ditampilkeun lain pisalameteun gitu pan. Tah sapertos-sapertos nu kitu. Tah para sepuh miwah saksina zikir wangsul deui nya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat ku dzikir ka Allah teh gitu. Hate bakal tentrem. Tah dzikir urang mah dzikir anu dicontohkeun ku Rasul. Nalika bade kulem ulah geleduk kerek ulah kitu wungkul. Sanes teu kengeng kerekna. Ngan sateu acan kulem meuning dzikir heula gitu. Nganggo anu dicontohkeun ku Rasul. Ngan sok seueur hilap sim kuring ge. Seueur hilap, kadang-kadang celebek Allah can bismillah kapaksa bismillahi awalihi wa akhirihi. Bismillah awal dah itu dina emutna. Tah ucapan subhanallah, masya Allah, anu karitu teh biasakeun gitu. Zikir pagi, zikir siang, jeung sajabana. Nah, terutama gitunya urang anu dicontohkeun ku Rasul weh gitunya. Oge aya zikir-zikir anu bebas iraha we sapertos subhanallah walhamdulillah sareng saterasna. Para sepuh miwah sasedayana janten nu kadua urang kedah seueur zikir eling. Zikir teh eling nyebut biasa nyebut ka Allah. Sarta kaitkeun sareng hate. Nalika ngadangu aya nu maot eta kan tos biasa. Ngan sakapeung kusabab terlalu biasa jadi teu bermakna tah ieu nu lebar teh gitu. Sapertos kieu terlalu biasa tidak bermakna. Contoh aya nu maot langsung weh da otomatis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan eta teh tapi teu ngaruh kana hate teh. Da maksudna ge teu kapahami gitu. Tah para sepuh miwah saksena padahal lamun kurang dilelekan pan inna tah sering geus kuring didugikeunnya inna panjangna teh saestuna abdi sadaya teh lillahi kagungan Allah wa inna jeung saestuna abdi sadaya teh ilaihi kamantena Allah rajiun bakal mulang. Jadi innalillahi teh salian ti ngarasa urang kaleungitan kitu nya da eta teh musibah oge nyadarkeun urang yen urang teh kagungan Allah urang ge bakal mulang ka Allah. Tah ngucapkeun innalillahi teh kedah dugi ka dinya gitu. Hate urang teh nyarengan. Tah lamun kitu kitu nya bakal tatmainnul qulub hate teh bakal tentrem. Kan innalillahi teh sanes kanggo maot tungkul nya di ajaran Islam teh pokona naon we urang sadayana ical artos 50.000 misalkeun alah tadi teh di dieu sigana ngodok ragrag ical 50.000 ucapkeun we inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dina pengertian teh kagungan Allah diri urang ge kagungan Allah lain artos hiji waktu mah nyawa urang nu bakal leupas ti diri urang teh lain rezeki unggul lain hartos unggul.
bakal benten jalma misalkan kieu ical artos 50.000 manehna teh teu ngucapkeun di wah kemana nya lebar kulintingan tuh sanes hartosna ulah milarian kedah ikhtiar milarian tapi manehna teu ngucapkeun innalillahi misalkan beda eta teh dampak kana jiwana teh jeung jalma nu ngucapkeun innalillahi milarian teh bari sadar gitu yen takdir ti Allah mah gitu eta kudu leungit tong berolah artos diri urangnya bisa leungit motor urang misalkeun aya nu maog innalillahi wa inna ilaihi rajiun kana hate teh eta teh raos gitu sedih mah pasti manusiawi nya kantos ical motor aya nu kantos upami teh terjadi manusiawi urang lebar sedih mah tapi ucapan eta gitu bakal ageng pangaruhna upami urang ngucapkeunana nyambung jeung manah urang. Para sepuh miwah sadayana eta nu kadua. Jadi nu kahiji mah tadi kuatkeun katauhidan urang, memulai katauhidan urang. Nu kadua lisan urang teh cing seueur zikir kitu nya. Para sepuh miwah sadayana lajeng anu katilu, nu katilu teh urang kudu ngabiasakeun, kudu ngalatih hate ridho kana katangtuan ti Allah gitu. Jadi kahiji mah tadi memulai katauhidan, nu kadua lisan urang cing seueur ucapan-ucapan zikir dina hartos, ucapan-ucapan nu patojaiyah jeung zikir usahakeun piceun gitu. Naon nu patojaiyah jeung zikir teh ucapan-ucapan anu awon. Buset nah, buset nah. Sekali kan buset teh naon? Buset naon? Aya nya kapungkur buset. Naon deui? Anjir. Anjir. Tara tapi jamaah mah tara piraku. Heh, gitu. Tah gitulah usahakeun urang icalkeun gitu. Kitu. Seueurkeun ku zikir. Tah nu katilu mah urang kudu ngusahakeun ngalatih hate supaya ridho kana katangtosan ti Allah. Ridho kana takdir gitu. Ari urang cing ridho kana takdir teh raraoskeun ku urang. Da jalma teh aya nu teu ridho kana takdir. Ngaca teh teu syukur nganteung teh, ieu beungeut teh cenah. Naha teu siga Aliando cenah. Saha Aliando teh? Heeh. Pedah kamari we saur Ustad Lutfi aya Aliando waktos di ditu. Dina sinetron nya Aliando teh. Leres ibu-ibu? Leres ibu-ibu seperti sok sinetron tah. Tah itu para sepuh miwah saresena kudu ngabiasakeun ridho kana katangtuan ti Allah. Seueur jalma nu teu ridho seueur. Matak operasi plastik ge seueur. Nya, operasi plastik komo di Korea mah saurna sim kuring teu acan ka ditu. Sareng teu hoyong eta ka dituna ge. Di Korea mah cenah mun ulang tahun sok ulang tahun na ge. Ulang tahun ke-17 teh hadiahna operasi plastik rata-rata eta teh. Matak dirobah. Ngan plastikna plastik nu sae, moal plastik tilas emer. Operasi plastik tuh. Matak dioperasi ge teu ridho meureun kana takdir ti Allah.
Urang seperti simkuring, ngeunteng, irung seperti geus ridho kana takdir ti Allah, alhamdulillah sakieu ge, nya. Alhamdulillah. Da sabenerna mah ieu teh kadeudeut ti Allah. Mun simkuring kasep teuing gitu lah. Kasep teuing buah-buah hese ka masjid teh, gitu. Riweuh kitu we ulin da baturan resepeun meureun kitu nya. Nya da laresok. Pirang-pirang jalma kusabab dibere ku Allah teh kasep, hoream rek tolab ilmu teh resepna teh kitu we, ka tempat pamer kitu nya. Tah, terus da nya karakter urang gitu kan, nu kagungan mobil anu hebat, dinten Minggu teh lain ngaji, kalah ka pamer ka ditu, ka caket di kabupaten posoeana longkrong misalkeun sapertos kitu. Jadi intina urang kudu ridho kana takdir ti Allah, kudu ngabiasakeun. Para sepuh miwah saksena da dina hadis Muslim ge diuniakeun kieu, innallaha kataba maqadirul khalqi, saestuna Allah teh parantos nangtukeun maqadirul khalqi, takdir-takdir makhlukna teh qabla ayyahluqa samawati wal sateu acan nyiptakeun langit jeung bumi gitu, bihomsin alfasana 50.000 tahun. Jadi kieu Allah teh geus nangtukeun takdir makhluk teh kitu nya 50.000 tahun samemeh langit jeung bumi diciptakeun. Ari urang jeung langit payun mana diciptakeun? Payun mana urang langit jeung bumi? Nya payun bumi atuh. Lamun payun urang cicing di mana? Sok. Payun bumi. Tos bumi aya teh urang mah duka sabaraha puluh ribu tahun aya manusia. Sedengkeun dina hadis diuniakeun Allah nyiptakeun atau nangtukeun takdir makhlukna teh gitu 50.000 tahun dina hadis Muslim, 50.000 tahun samemeh nyiptakeun langit jeung bumi. Dina teori IPA mah samemeh terjadina Big Bang gitu, ledakan besar gitu. Da bumi teh secara teori nu luyu sareng Al-Qur'an ieu teh baheulana mah hiji satu kesatuan meledak tarik pisan disebut Big Bang. Tah ledakanna teh pecahan-pecahan petelan-petelan teh anu jadi bumi, anu jadi matahari jeung sajabana gitu. Tamemeh terjadi eta teh gitu. 50.000 tahun samemeh terjadi eta, manusia takdirna geus ditangtukeun urang teh. Makhluk lain urang wungkul, makhluk-makhluk geus ditangtukeun. Jadi urang kudu tumarima, da geus ditangtukeun ti ditu. Tah ngan kitu. Dina ilmu urang sadayana kauninga yen takdir teh aya dua. Aya takdir mubram ya, aya takdir mualak. Takdir mubram mah takdir anu ku Allah ditangtukeun teu bisa gitu, diusahakeun ku urang. Teu bisa diusahakeun. Hirup urang lain hasil usaha urang. Nya. Urang hirup ka alam dunya lain hasil usaha indung bapa urang sae, sanes. Hasil usaha indung urang jeung bapa urang sanes. Eta mah ngan sakadar sababia. Takdirna urang ka alam dunya mah geus ditangtukeun ku Allah. Kan seueur jalma anu tos rumah tangga belasan tahun bahkan puluhan tahun hoyong pisan kagungan putra. Ku Allah teh ditakdirkeun wan teu. Jadi urang lahir ka alam dunya teh takdir ti Allah. Nya kitu deui urang maot. Sagala nu di alam dunya ieu takdir ti Allah. Lamun urang nengetan mah da seueur atuh tapakurun urang teh. Sok. Nu petani wae kadahna mah urang janten emutan. Jadi aya nu sok tani simkuring nuju tani kapungkur melak kacang panjang siga teu piranya melak kacang panjang ditingali ku simkuring nah kacang panjang teh
kakatuhu wae eta teh ngareuyina teh mengkolna teh kakatuhu gitu. Leresnya. Sok tani kakatuhu gitu. Sim kuring penasaran. Tanpa sepengetahuan pun Bapak, namun apaleun pun Bapak meureun nanaonan gitu paling gitu nya. Sim kuring di eta dibalikeun ka dieu sina ka kenca gitu, sina ka kenca. Enjingna ditinggali geus mengko deui ka katuhu deui. Kakencakeun deui ka katuhu. Berarti Allah teh nakdirkeun ngaramatna teh ka katuhu. Panginten eta teh aya maknana gitu nya, aya maknana. Jadi bahan pemikiran keur urang. Tatangkalan gitu, eta ngareuyina teh ka katuhu. Nah ari manusa aya nu ngareuy ka kenca, nya. Ngareuy ka kenca teh naon? Ka dieu teh picilakeun, pigorengeun, dilalempeng ka pesantrenkeun, balik deui ka ditu ka kenca deui aya manusa. Tah para sepuh mewah saeuseuna aya oleh-oleh. Basa tahun baru sim kuring piknik. Kan piknik mah teh sanes kanu tebih. Piknik teh ka Masjid Istiqlal. Ya. Naha jajab putra pun adi ka Tangerang, caket ka Istiqlal, sakalian hoyong apal Istiqlal, da teu acan kantos gitu. Sareng hoyong apal Monas, da teu acan kantos, karek kamari tanggal 1. Tah aya lenyepaneun sim kuring. Sim kuring sok ningali tangkal teh ngareuy teh ka kenca we terus, nya, ka kenca. Di payunan Masjid Istiqlal aya 8 tangkal, tangkal naon? Tangkal lontar. Uningat tangkal lontar Bapak Ibu? Rada siga ieu rada siga palem lah gitu, tangkal lontar. Ngan sim kuring tah kakara saumur hirup ieu aya tangkal lontar mah aneh. Sabab kitu nya, tatangkalan ngareuy teh sok ka katuhu wae gitu. Urutanna teh katuhu gitu. Ngan tangkal lontar nu diplak payuneun Istiqlal aya 8 sim kuring teh ningali naha tangkal lontar mah bet teu sami. Tina 8 tangkal teh mung 2 tangkal anu kakatuhu gitu. Nu genep mah 75% kakenca. Asa aneh gitu. Da tangkal roai kacang, naon we tatangkalan kakatuhu we gitu. Nah ari tangkal lontar siga nu bedegong gitu. Nah, ieu sim kuring janten emutan. Karek tangkal lontar nu apal. Seseueurna mah tatangkalan kakatuhu wae mah pami ka kebon teh tinggal geus sok sidik-sidik. Pokona nu ngaramat kakatuhu we. Da manusa ge saresna mah fitrahna mah manusa ge kakatuhu da teh ngaramat teh fitrahna mah kitu nya. Wangsul deui kana pokok. Yen manusa teh geus diciptakeun kitu nya 50.000 tahun samemeh langit jeung bumi diciptakeun teh takdir manusa, takdir makhluk teh geus ditangtukeun. Ngan takdir teh aya takdir anu mubram, anu teu tiasa dirobih ku urang. Aya takdir anu mualak. Takdir nu mualak mah urang tiasa ngadoa, terus eta teh ku Allah dirobih, kitu tiasa. Jadi takdir teh teu sadayana di sabagian ajaran atau pinaonnya paham bagian aya anu aliran Jabariyah man aya aliran Qadariyah urang mah tong Jabariyah tong Qadariyah urang mah kedah kayakinan teh takdir teh aya nu mubram aya nu mualak mubram mah takdir teh teu bisa dirobah sapertos kieu jalma mun teu ngenghapan maot eta takdir mubram moal bisa dirobah gitu tos jalma perlu oksigen takdir mubram batu ragrag ganap atawa naon kayak eta takdir mubram teu bisa dirobah misalkan batu jual ka luhur nu mah bisa gitu dah aya nu bisa
dirobah ku usaha jeung doa urang. Contoh, urang keur angkat bade ka pameungpeuk, gebret hujan, hujan ngagebret. Ah, kumaha takdir Allah we rek baseuh rek garing-garing kitu? Henteu. Pinah tina takdir kahujanan kana takdir kayuhan. Kumaha? Urang ngusahakeun ngalengkah kanu iuh-iuh kitu, eta takdir teh. Kahujanan jeung teu kahujanan takdir keneh, ngan eta mah tiasa ku urang diusahakeun berpindah dari takdir. Lamun kapanasan teh mah panas, nuju panas terang naon, terang-terangan atuh panas, nuju panas pisan, ngiuhan, pindah dari takdir panas ke takdir iuh gitu. Nah eta mah takdir mualak tah mah. Bisa ku urang nu urang tiasa ngadua di tah ari aliran Jabariyah mah sagala rupana ngomong ge ieu mah kumaha katangtuan Allah gitu. Jabariyah mah kumaha Allah. Jadi Allah nuwun ka anu leutik ge ieu teh ku Allah teu bisa dirobah ku urang. Teu kudu ngadua meureun gitu mah nya. Aya deui qadariyah mah kumaha urang gitu. Urang teh kekuasaan teh ngaleuwihan ka tina kuduna. Tah urang masih negara tengah we. Urang mah memahami ada takdir mubram, ada takdir mualak. Tah salajengna ieu kantos kusim kuring didugikeun hiji hadis riwayat Muslim, riwayat Ahmad, oge Nasai. Hadisna kieu. Saur Rasulullah SAW, ihris ala mayan fauka wasta'in billahi. Anjeun kudu naon ihris teh nya mak ngarannya kudu rakus alamayan pauka kana anu mere manfaat ka anjeun tapi hartina sanes rakus kana kadunya. Jadi nu manfaat teh kesempatan peluang emas nu pisaeun keur akhirat teh urang ulah wareg-wareg gitulah. Ulah aya paribasa kieu isuk-isuk geus ngaji cing atuh aya kieu mah tong ngaji deui tah ulah aya kitu. Ihris kudu naon nya teu wareg-wareg gitu karena pisaeun mah gitu. Wasta'in billahi jeung anjeun kudu manteng minta pitulung teh ka Allah wala tanzad jeung aranjeun ulah lemah, ulah jadi nu lemah. Wala takul tah jeung anjeun omat ulah nyarita gitu. Lau ani fa'altu kada gitu. Lamun mah kuring teh tadi ngalampahkeun kieu lakana kada wa kada. Ah atuh bakal kieu jeung kieu gitu. Walakin kul qadarullah tapi ucapkeun qadarullah gitu. Geus jadi katangtuan Allah gitu. Wa ma syaa fa'ala. Jeung anu dikersakeun ku anjeunna di pidamel. Jadi kieu maksudna teh ulah ucapan lao teh lamun da urang sok kitu banyak. Mun geus kajadian teh misalkeun aya budak ku urang teh dititah jang pangmeulikeun tarasi ka warung. Budak teh atuh capek wayahna pangmeulikeun tarasi ka warung. Bari rada mugen budak teh tungtungna teh nurut teh ka warung. Ternyata jebret teh kadangu olah budak katabrak ku motor misalkeun kitu nya. Ucapan sangat sangat wajar ceuk urang mah. Mun tadi ulah dipaksa mah ka warung, meureun moal katabrak siga wajarnya. Padahal cek hadis mah entong da teh. Walau fa'altu kada lakana kada wa kada. Lamun teu kieu kuring ngalakukeun kitu mah bakal moal tangtu kieu jeung kieu kitu lah. Urang sok kitu nya. Mun tadi teh ulah diantep di imah budak teh mending bawa kusabab diantep di imah budak
ti kecemplung karena jolang misalkan gitu. Nah, karena jolang ya bahaya ada budak leutik mah nya gitu. Tah mun gitu nya. Sok aya di urang teh masalah rezeki misalkan aya nu nawarkeun ka urang teh motor murah, urang teh bisi goreng teu tulus dibeli teh pake dibeli ku babaturan urang dijual oh batina gede mun ku urang teh kayaknya aya wae eta teh oh mun ku urang beuli teh tah dina Islam entong eta teh geus katangtuan ti Allah we kitu. Jadi urang kudu ridho narima karena takdir ti Allah. Aduh sakedik deui nya waktosna. Tanu katilu nya urang deg-degeun we. Nu kaopat cenah kanggo ngamumule hate teh eta teh urang kedah satekah polah urang nebihan tina laku lampah maksiat nya. Jadi laku lampah anu sidik eta teh maksiat tebihan ku urang. Misalkeun sok aya di ditu mah baheula simkuring basa sok keur nepak keneh kitu nya. Sanajan simkuring nepak teh teu kaasup alus gitu, teu kaasup leuheung digoreng simkuring mah eleh wae gitu, tapi da resep harita. Der weh nepak harita teh urang leuweung kaleng lawan urang manalah daerah dinya Bojong Malaka, Raja Sabir gitu di sana. Tah pek teh gitu aya usulan, meh sumanget urang pokarian we cenah kitu. Meh sumanget urang pokarian, kartos Bapak pokarian? Naon pokarian teh? Heeh, jadi meh sumanget, jadi nu kengeng gitu, ngaleueut pokari dibayarna ku nu eleh, gitu pokarian teh. Alesanna teh meh sumanget gitu. Padahal lamun ku urang ditaluti secara hukum mah judi eta teh, gitu. Tah hal-hal anu karitu teh olahraga we entong make ditumpangan kudu sapertos kitu, gitu nya. Jadi kanggo hate urang supaya jembar, supaya hate urang teh sae mulus salamet, mangka urang tebihan naon-naon rupa anu kalebet maksiat. Jadi tebihan usahakeun, tah budak urang ge kitu. Cobi ngarannya eh duka ieu teh secara cek psikolog mah duka leres duka dengan simkuring mah gitu. Da simkuring sadi dinten aya di sakola, simkuring mah di sakola disebut guru anu naon nya, guru anu tegas teuing gitu, galak cenah disebutna teh. Nah, teu pernah ari ngegel mah simkuring teh. Ngegel teu pernah, nyabok teu pernah gitu. Ngan pedah simkuring mah barudak main kaleci, tingali heula ku simkuring teh, oh tos kitu panggil, terangkeun teu kenging judi. Main kaleci kan masang, ku kaleci begitu, nu meunang ngarawu kan gitu. Aya nu main gamar teu meunang simkuring mah di sakola teh, gitu. Lah ceuk ceuk batur teh aya nu kitu, aya nu naon ni sagala teu meunang cenah. Tempo 17-an Agustus keukeuh hayang balap kurupuk ceuk simkuring teh teu meunang tong balap kurupuk, mun eudeuк ge sina bari dariu. Pan dina Islam mah teu meunang ce teh barang dahar, ieu mah komo barang dahar bari teu make panangan, terus bari nangtung, entong je teh kitu. Muni rea teu meunang cenah cek guru nu sajen. Tapi duka tah, kan simkuring mah kitu urang simkuring mah gaduh kayakinan gitu ka barudak ge bangsa main kaleci, main kartun gitu teh
kamaksiatan bibit pimaksiateun teh entong diantep gitu. Salurkeun we ka nu teu maksiat. Namanya opat wios lah opat we nya. Opat ge mudah-mudahan urang sadayana tiasa teh. Nu kalima nama ieu hubungan sareng rezeki, ridho kana rezeki ti Allah. Nu kagenepna cing sering maca Quran cenah kitu. Ya, karaos sok hese maca Quran teh nya. Nu katujuhna urang teh kudu ngusahakeun gaul teh jeung jalma-jalma anu soleh. Jadi gaul teh resep jeung kudu gaul teh. Tapi kedah ngutamakeun urang teh gaul teh jeung jalma-jalma anu soleh gitu. Gaul teh jeung ahli masjid gitu nya, jeung ahli ngaos gaul teh. Nu kitu nu aktivitasna teh aya dina koridor kaislaman. Boga karesep gitu. Karesep misalkan ulah eleh tah sobat anu dina pangaresep urang teh ulah ulah leuwih resep urang kadinya tibatan gaul jeung ahli masjid. Mun bisa mah boga karesep pingpong ahli masjid pingpong kabeh gitu tah. Jadi pingpong teh ahli masjid resep sih kana gitu. Tah sapertos kitu nya. Teu 7 hal numutkeun Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni ieu teh keur ngajaga hate urang nyata aya 7 hal kahiji mumule katauhidan, nu kadua urang sadaya sing seueur dikir, nu katilu kudu ridho kana takdir ketetapan ti Allah, nu kaopatna usahakeun jauhan kamaksiatan, nu kalima na masalah rezeki cing ridho kana rezeki anu katarima ku urang paparin ti Allah, nu kagenep cing sering maca Quran tinangtos paham kana maknana, nu katujuh mah gaul nya. Keun bae ku batur disebut kuperge gitu. Tibatan urang gaul jeung anu matak mangaruhan kana jiwa urang anu anu awan nya. Sakitu rupina nu hatur hapunten bilih aya kakaliruan oge hapunten bilih aya kecap anu teu merenah. Mudah-mudahan urang sadayana mibanda hate anu bersih, hate anu mulus, hate anu sae, hate anu tumanina. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipaparinan panangtayungan, dipaparinan kakiatan kanggo ngusahakeun gitu, ngamumule hate urang. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.